Ayeuna teh kerame ayeuna teh nya kerame ayeuna teh asa loba anu koar-koar komo nu ngakritik mah ka Kang Deddy Mulyadi asa rada teu kaharti tapi mending kitu katempo kitu culuna katempo bodona boloho ceuk urang mah guguru heula ka urang atuh hayang teu katempo boloho mah geus puguh KDM mah jelemana teh jujur, transparansi, terbuka, membela rakyat, selalu ada untuk rakyat. DPRD naon atuh Dewan Perwakilan Rakyat daerah nu mana aing asal lieur. Komo ayeuna kan Kang Deddy keur geten ngababad itu. Cocok tas Kang Dadan Sunandar Sunarya. Cek Kang Dadan mah cenah ayeuna teh Kang Deddy teh karesep ababadan gunung-gunung, kebon-kebon, melakan gunung-gunung salah. Ababadan kebon gitu tah. Kadeuleu gitu jadi lawan teh nu kalaluar teh orai gitu tah. Nu kalaluar teh beurit gitu tah. Aduh aing Tapi oke gitu eta. Jadi loba nu kalaluar kitu nya. Biasa nama rehe gitu komo ayeuna tah. Model dana alokasi dana desa engke mah setiap kecamatan bakal aya konsulat, bakal aya konsultan. Teuing konsulat lah teu nyaho da urang mah teu sakola luhur. Bahasana teu apal. Ari jeung diri urang pribadi mah asa hade kitu teh program KDM teh. Tapi karunya teh batur cik atuh Pak Haji Deddy Mulyadi entong sadayana dibejer-beaskeun karunya nuti kamari meureun biasana sok pas datang teh ieu loba ti lepeun kitu nya ayeuna mah wayahna we gering ayeuna mah